Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring Andres Saputra dina acara PM TV. Simkuring di dieu bakal ngadugikeun hiji warta anu ngeunaan organisasi anu aya dina SMK Nurul Mutakin. Nyaeta salah sahijina organisasi Rohis. Mangga wae simkuring di dieu ngadongkapan hiji ketua Rohis nyaeta Kang Ilham. Janten kegiatan Rohis teh nyaeta ngeunaan tahfidul Quran anu dilaksanakeun ku Kang Agung. Sareng kegiatan nu salah sawiosna nyaeta dakwah anu dilaksanakeun ku Kang Halim. Sakitu we anu tiasa kusing kuring didugikeun. Hapunten pilih aya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun ka Kang Ilham anu parantos ngadugikeun tentang keanggotaan Rohis. Sakitu bae simkuring hapunten bilih seueur kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.